ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta Nabiullah Adam alaihi salam. Iraha Allah merintah ke Nabi Adam alaihi salam ketika Nabi Adam alaihi salam setelah diusir ku Allah Subhanahu wa taala di surga ke alam dunia ku akibat Nabi Adam ngarumpak larangan Allah yang tangkal buah hamdolah atau bisa disebut orang biasa buah khuli nu sanes nama buah hamdolah disebut buah khuli sote eta teh bahasa iblis ngagoda ka Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah merintahkan Nabi Adam sareng Siti Hawa wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam sogeran jeung asup ka surga sareng Siti Hawa. Ahli tafsir dua pendapat. Saur tafsiran kahiji Allah merintahkeun ka Nabi Adam teh Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihissalam di surga. Seksa pendapat ceuk kedua Allah nyiptakeun Nabi Adam di dunia kakara dilebetkeun ka surga sareng Siti Hawa. Setelah Nabi Adam di surga Allah ngudukeun ka Nabi Adam alaihissalam saur Gusti Allah wahai Adam pek ku anjeun geura dahar kadaharan nu aya di surga pek ku anjeun geura dahar inuman nu aya di surga pek ku anjeun geura inum ngan catatan ti kami wala taqraba hadhihi syajarah anjeun beupeujeuh boro-boro ngadahar tina buah ieu kangkar ngadeukeutan oge ulah. Ieu lamun ceuk bahasa balaghana mah mimbabi cacak wal qoma mimbabi aulawi tetapi kias aulawi mimbabi cacak wal qoma cacak-cacak ngalah buah eta handolah deukeutna dilarang komo ngadaharna mah. Supaya geuning di pom bensin Pak aya dilarang merokok atunya dudurukan mah meunang di pom bensin tapi dilarang teh nungkul ngarokok hungkul dilarang merokok didudukan dan meunang meureun nu dilarang lain ngarokok hungkul dudukan mah meunang. Eta teh kias aulawi sausan teh mah mimbabi cacak wal komo cacak ngarokok dilarang di pom bensin komo naon mah dudurukan mah bisi jeung masyarakat dilarang lain ngarokok dudukan mah meunang di pom bensin. Eta teh kias aulawi sakurang kali teh mimbabi cacak wal komo. Kasaur Allah ka Nabi Adam wahai Adam boro-boro anjeun ngadahar eta tina tangkal tina buahna ngadeukeutana ge teu meunang. Maka para ibu hadirin sadayana iblis anu panheurna aya di surga tersebut supaya Nabi Adam diistimewakeun ku Gusti Allah anu akhirna eta iblis ngagoda ka Nabi Adam alaihi salam. Datang eta iblis ka Nabi Adam dam aya naon lis aya naon lis ieu dam ari mana hayang lila teu di sawarga ieu tubuh hayang lila mah di sawarga ieu lamun mana hayang lila di sawarga itu tuh geraku anjeun deukeutkan eta buah kalanggengan eta teh selalu bernama kieu dam ieu lain dilarang ku Allah teh lain supaya maneh cepet-cepet naon iblis maneh ka dieu ieu maneh penunggu ieu buah handolah tangkal handolah maneh awal di dieu lain nya hayang lila di sawarga hayang ieu sabenerna teh buah kalanggengan lamun maneh bisa ngagoda Adam bisa ngagoda Hawa nepi ka Adam jeung Hawa ngadahar dina ieu tangkal handolah buah Nabi Allah ku Adam maneh bakal awet Adam bakal awet oge istrina ge bakal awet di surga sok geura-geura ku maneh ceuk iblis ka orangna. Maka eta orai secara halus sumping ka Siti Hawa abdi teh
ngaraosan buah kurma di surga atos sadaya buahan atos sadaya katuang ngaraosan ku abdi hoyong teuing nyobian itu buahan dola anu kacida raosna jigana kumaha saur Nabi Adam tekeni eta teh larangan ti Gusti Allah dilarang ku Gusti Allah saur Siti Hawa ari akangnya deudeuh teu ka ari akang kurang kumaha deudeuh jeung nya kasalira kang lamun akang deudeuh jeung nya ka arti cumponan ka hoyong abdi saur Nabi Adam arek dicumponan tapi tu beujeuh ulah maksa ka akang kudu ngalah eta buahan dola saur Nabi Adam sakali dua kali eta Siti Hawa ngarayu Nabi Adam teu kagoda katilu kali kang Nabi bisa maja utama nyohongkeun ka akang upami akang keukeuh tersama ngalakeun eta buahan dola maka abdi disemet ayeuna rupeujeuh abdi nyohongkeun ka akang serengkeun atanapi disemet ieu urang pipisahan akang ulah nganggep abdi sebagai istri abdi moal nganggep akang sebagai suami istri saur Siti Hawa anu akhirna Nabi Adam alaihissalam karena kabujuk kalayak ku Siti Hawa anu akhirna Nabi Adam alaihissalam koloyo naik kana tetangkal buah handola ngala tilu siki tina buah eta handola dua siki dipasikeun ka Siti Hawa nu hiji dituang ku Nabi Adam alaihissalam begitu eta buah handola dituang ku Nabi Adam alaihissalam teu acan dugi kana patulangan sampai datang merokan tos melak para hadirin sadaya buah handola dipasikeun ka Siti Hawa begitu dipasikeun ka Siti Hawa telepat kana patulangan depe dugi kana pinareun eta buah handola tos melak tiasa dugi kana patulangan Siti Hawa maka dugi kana teu bisa ngalebetkeun eta buah handola kana patulangan nabi ka disyariatkeun ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saum Ramadan 30 dinten naon sejarahna tina buah handola yang hareukeun berang Nabi Adam 30 dinten dina pinareun Siti Hawa 30 dinten nabi ka disyariatkeun saum Ramadan 30 setelah eta buah handola yang hareup dina berang Nabi Adam sareng pinareun Siti Hawa maka Allah ngadawuh ke Nabi Adam alaihissalam fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin fazallahuma syaitanu anha pucuk rayuna setan melalui orai mengajaga eta buah handola sehingga Nabi Adam sareng Siti Hawa dikaluarkeun di surga nepi ka molocon seluruh pakaian di surga Nabi Adam sareng Siti Hawa sehingga sawatihima gogoreng Nabi Adam sareng Siti Hawa ditutupan ku buah ku kembang atau nabi ku daun dina daun buahan anu aya di sawarga pakaian surgana para ibu hadirin sanan kabeh sadayana molocon keluar tina jasad Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam fakhrajahuma mimma kana Nabi Adam diusir di surga ke alam dunia berikut iblis sareng orangnya sehingga diusir ku Gusti Allah dipisahkeun Nabi Adam sareng Siti Hawa Nabi Adam ku Gusti Allah dilungsurkeun di hiji nagara eta nagara India di hiji gunung namina Gunung Ubulan sementara iblis ku Gusti Allah dilungsurkeun di hiji suatu negara masih Jazirah Arabia kene orai dilungsurkeun di Gusti Allah sarta anu kawitna eta orai keun sawarga kene mah gaduh panangan gaduh peang setelah lungsur ke alam dunia eta orai dilepaskeun ku Gusti Allah suku jeung leungeunna sehingga leumpangna ngarandang ku beuteunna mata orai nepi ka kiwari para ibu hadirin sadaya teu gaduh suku teu gaduh leungeun asalna mah aya di surgana mah eta orai gaduh panangan gaduh peang ketika ku akibat ngalanggar larangan Allah sehingga dicabut suku jeung leungeun eta orai nepi ka leumpangna ngarayap ku beuteunna
diusir ku Gusti Allah. Disimpan di mana Siti Hawa? Siti Hawa ku Gusti Allah dilungsurkeunana di Jeddah. Salami 40 tahun Nabi Adam sareng Siti Hawa dipisahkeun ku Gusti Allah, sehingga Nabi Adam sareng Siti Hawa ngajerit ka Gusti Allah dengan bacaan doa Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum. Nangis kata Nabi Adam sareng Siti Hawa. Dugi ka 40 tahun Nabi Adam sareng Siti Hawa nangis sujud ke Allah Subhanahu wa taala hayang dihapunten dosa. Dugi ka dina mana Nabi Adam ngajerit ka Gusti Allah, ya Allah, abdi nadar upami abdi dihapunten ku Gusti abdi bade motong sebahagian angga khota jisim abdi saur Nabi Adam alaihi salam. Sabatosna 40 tahun lamina Allah diwarang ka Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam geura cengkatkeun sira anjeun sok geura anjeun tangga ka langit. Begitu Nabi Adam alaihissalam nyengkatkeun masakana tangga ka langit, Nabi Adam dipasihan ku Gusti Allah tiasa ningali arasna Allah. Anu man aras suatu makhluk lupang ageuna ku Gusti Allah ciptakeun, tertulis dina eta aras la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi wasallam. Nepi ka eta Nabi Adam nyarios ka Gusti Allah, ya Allah, eta jenengan saha? Eta nami saha? Ku agung-agung teuing, ku istimewa teuing. Nepi ka eta jenengan disandingkeun sareng jenengan salira saur Nabi Adam ka Gusti Allah. Kumaha saur Allah? Wahai Adam, eta teh ngaran makhluk kami, kakasih kami, hamba kami anu ngaranna Muhammad. Saur Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, ku istimewa teuing eta jalmi. Kuasa itu Gusti, pamela saya jalmi paling ditisbah cita ku Gusti, maka abdi tawasul ku jenengan eta nami, ya Allah, inni atawassalu bi ismika wa bi ismi khalilika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tagfir li Allah. Kuasila abdi tawasul
tawasul ku asma Gusti ku asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapunten dosa abdi Gusti sareng abdi nadar upami abdi hampura ku Gusti maka abdi bade motong sebagian anggota di sim abdi. Nah, Pak hadirin sadayana satos Nabi Adam tawasul ku jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Sabada dihampura ku Gusti Allah Nabi Adam rek ngalaksanakeun panadaran anak rek motong sebagian anggotana. Nabi Adam nyandak batu anu seukeut anu meunang manaskeun rek motong pananganna ku Nabi Adam alaihissalam. Gusti Allah wahai Adam lain eta nu ku dipotong ku anjeun. Teras naon Gusti anu pada dipotong ku sim abdi? Saur Gusti Allah wahai Adam nu ku dipotong ku anjeun lain leungeun anjeun lain di suku anjeun tapi anggota nu teu katingali ku anjeun nu kudu dipotong saur Allah Subhanahu wa taala. Naon Gusti nu dipotong ku abdi? Alat kemaluan anjeun nu kudu dipotong ku anjeun wahai Adam alaihissalam. Maka tidinya Nabi Adam alaihissalam motong nyaeta kelamin Nabi Adam alaihissalam kunya itu. Satu pendapat terjadinya pertama hitangan nyaeta Nabi Adam alaihissalam nyumponan panadaran. Sependapat kedua nyaeta Nabiullah Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanuna sanah. Nu pertama ngalaksanakeun khitan nyaeta Nabi Ibrahim alaihissalam bari yuswa Nabi Ibrahim 63 tahun. Saya 63 tahun. Wa was ibnu samanuna sanah 80 tahun. Sabar tahun Pak. Ayeuna Bapak Yusuf sabar tahun. Kacita teu Pak 80 tahun memilih hitan. Pasti ibu-ibu bakal tumaros dina amanahna. Meureun cenah lihat 80 tahun